Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah nu tos masihan rahmat, kasehatan sareng kasempetan ka urang sadaya sahingga urang sadaya tiasa kumpul dina ieu acara di sakola nu urang cinta. Kapara hadirin nu dipika hormat, tepangkeun abdi Nini Sairunisa bade ngadugikeun biantara anu judulna lingkungan bersih urang sadaya nu ngawujudkeun. Dina dinten ieu hayu urang ngobrolkeun hal anu kadang urang sadaya teu diperhatikeun tapi sebenarnya penting pisan pikeun kahirupan urang sapopoe, nyaeta lingkungan anu bersih jeung bebas sampah. Kadang urang teh mikir, da sampah leutik wungkul, tapi umpamana kabeh jalma mikir kitu bakal jadi gunung sampah. Leutik-leutik ge mun dikumpul bakal jadi gede. Nu siga teu penting bakal jadi penting lamun teu diurus. Lingkungan nu kotor teh ngaganggu ka diri urang sadaya sarta bisa jadi sumber panyakit jeung kabehan. Bisa jadi oge banjir jeung ngarugikeun batur. Urang tong nungguan batur pikeun miara lingkungan. Urang teh kudu boga kasadaran nu luas pikeun ngajaga lingkungan sakitar. Hayu urang mimitian ngajaga lingkungan nu bersih ku cara miceun sampah kana tempatna, gunakeun deui barang anu masih bisa dipake, gotong royong ngabersihkeun lingkungan. Taya kabersihan lamun taya kahayang. Lingkungan anu bersih teh lain ditanggung ku sakola atawa ku pamarentah hungkul, tapi lingkungan teh tanggung jawab urang sadayana. Tutup biantara ieu ku hiji hal, cinta lingkungan lain saukur kecap tapi ku jadi kabiasaan. Hartu nuhun, samoga biantara ieu bisa jadi parubahan pikeun diri urang sadayana pikeun lingkungan nu leuwih bersih jeung indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.